Assalamualaikum sahabat Sarama dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Berada di Kampung Cikuya ya, meliput pernikahan adat Sunda di Kampung Cikuya. Nah ini rombongan pengantin pernikahan baru berjalan. Disambut dengan sholawat. Sebentar lagi pengaluan bunganya di bawah. Nah, yuk. Yuk. Oh, itu bawaan pernikahannya di belakang tuh. Karena tradisi pernikahan adat Sunda itu seperti ini, segala dibawa yuk. Oh, kita akan mereview bawaan pernikahannya di belakang tuh. Ustaz, moga dilancarkan Pak Ustaz ya. Siap, mantap. Oh. Adio. Adio mainnya. Adio. Lebak bisa diogikeun. Tai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi sebagai diaturanan dan rombongan di wakalah calon pengantin pamongket sebatas mengisi karena tempat barang resmi saya gitu mengenai para panitia dari pendaring Sadar Febi Neges nikahkan anak kaula kangen anak tegas kaula anu namen Haiti Nur
Pani kalayan mas kawin, kalayan mas kawin, kuku berian emas 22,5 gram, tambahan hartos 2 juta, layar kontan. Tarima binika Hesti Nurpani binti Adiaya kalayan emas kawin 22,5 gram ditambih antos 2 juta dibayar kontan. Alhamdulillah lancar sekali jadi ya. Sungkeman abdi nungayuga ngarasana nabayuan hese capek apa bela purnyaah kanu jantan putra apa abdi mah kantun rawasna abdi neda ampun apa abdi neda doa abdi jembar neda jembar hapuntenna abdi neda ampun apa neda jembar hapuntenna mangga kanggo nujakeun apana duh anaki bebelah jiwa apa hidup anaki apa ridho anaki apa nepi kadug hulu pek nyawa eta teh nyiar pikeun pakeun pikeun hidup ieu tanggal warar apa sangkan hidup bagja tur waluya mangga atas gentos ka apa mertua apa anu mika asih abdi nedak pidoana oge mugi apa ridho sejak miheman kaputra sapapait sama manis sasarangan silih tuyun ngahontal ridho pangeran kejapang rojon ti apa sangkan sasarangan silih tuyun ngahontal ridho pangeran mangga rangkul nujanten apa duh anaki apa ngadoakeun pisan ka hidup mudah-mudahan hidup sing aya dina sawanget sing aya dina kalancaran sing aya dina karidoan kali berkah ti Allah subhanahu wa ta'ala mangga nun Gusti mugi Gusti ngahapunten sakumaha anjuran sareng Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nun Gusti mugi Gusti ngahapunten kalepatan diri abdi pon kitu kalepatan sepuh abdi sareng Gusti mikanya mika asih ka aranjeuna sapertos aranjeuna mikanya ka abdi waktos alih amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara sungguh pada sengse anu salajengna nyatana acara buat lingkung tisu aduh hilap tisu ayat tisu amuan ayat tisu
Cik saha anu kenging pangageungna gitu. Batur-batur engke pangageungna kedah saling berbagi. Sing emot engke naon anu dipikagaduh geuningan aya hak pikeun anu sanesna. Mangga hitungan 3-nya betot siap. 1, 2, 3 betot. Bosnya menang pambadalna neng resep lu badag. Masya Allah. Ini kenging pangageungna miliknya. Mangga cepengan mohon 122. Siap. Mangga cakeun heula. Sing rek neng. Mangga cakeun heula. Engke hitungan 3, lep. Kekil. Sok sing caket heula. Manya sok itu sing caket atuh sing caket. Teras. Siap. 3, 2, 1. Masya Allah. Kabari tahun. Alhamdulillah. Betul bakal bagus revisi. Hapunten masa ageung-ageungna. Mangga ka para rombongan, para tamu undangan. Ayo ya. Ini nyeret gitu. Saya itu ya, ngecek cahaya. Sama gede. Nah, iya. Oh. Dari Tangerang.
amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang ya kepada para tamu undangan. Selamat mencicipi hidangan yang telah disediakan. Mudah-mudahan kaum Rasul barokah sambil memberikan lantunan salawatan. Saya gembus bersama Komisarika. Selamat datang juga buat Ibu Haji ya. Ibu ya. Bapak Sadir Ibu kan bisa beres? Iya, tadi acara ini juga disponsori oleh Dahlia Wedding Gallery. Ya, alhamdulillah dekorasinya indah, bagus ya. Film Bintan Hayu Dirada biasa konten-konten Pak. Dahlia Wedding Gallery. Oke, bentuk akan Yos, Yos. Alhamdulillah. Kalau maju ditanya. kursi وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيد واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تجل ترى الماء من طهير بدني إلى نهاية تمام حلي فلما استنتم ينتظر بيد ربها وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا Sawerannya pakai sholawat sobat terbuka ya. حامدا كأنه البدر في كماله الله يا نبي سلام